Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana beayana, alhamdulillah. Kalayan kudrat ilahi Robbi qodar tinu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu deui. Sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Nyaeta baris nuluykeun hanca carita anu katunda dina judulning carita Jakarana. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Ambu Ros ti Palihan, Bandung. Kasugri kaum dangu. Dina jujutan hanca carita anu katunda. Pedaran kang tile kasapih kuanci dina mangsa madarkeun kayaan alam ti peuting. Nyatana kajakarana anu mana harita nuju ngadangukeun carita si Abah katut si Ambu tukang bobokoh tea. Kumaha tu mitra lajenganana ieu carita? Sumangga langkung paosna mah urang sami-sami Bandungan deui kusadayana. Punten Ambu Abah. Abdi bade ngiring tumaros. Naharupi sareng dedegan abi teh saribag sareng saha. Cobi atuh pasihan terang margi janten ngaraos panasaran ka abdina oge ieu teh. Tanya Jakarana bari rutret ka si Abah jeung si Ambu. Puguh oge kieu Ujang. Baheula basa Ambu jeung si Abah keur ngora kungsi digawe di salah hiji kulawarga saudagar anu kawentar beunghar. Nya ari dudungan Ambu teh boga anak dua lalaki hungkul. Duanana oge karasep gagah jeung palinter dina ngajalankeun usaha. Ditambah ku ngabogaan sifat anu haradeha teh satanyaan jeung berehan ka sasama. Jawab Ambu Irah reg eureun heula cacaritana. Nya terus neuteup ka Jakarana anu keur pogot ngabandungan kana lalakon anu bieu dicaritakeun. Upami salajengna kumaha Ambu? Kieu Ujang. Ari anu saterusna mah matak sedih puguh oge lalakonna teh. Walon Ambu Irah bari cumalimba. Ngadenge caritaan kitu.
Jakarana hatena beuki ngarasa panasaran samalah geus teu sabar hayang geura nyaho kana sakabeh lalakon anu kaalaman ku Ambu Irah dina mangsa ka tukang. Nya sugan jeung sugan aya pakuat pakait jeung kulawarga anu keur diteangan. Ambu, naha naon kajantenan anu tumiba ka aranjeunna teh? Wireh geuning salira ambu sapertos anu janten sedih. Cobi carioskeun ka abdi. Nanging hapunten saupamina abdi teh seueur tataros margi janten panasaran. Tanya Jakarana bari neuteub. Ditanya kitu red atuh si Ambu ka si Abah. Abah cing sok kadinya caritakeun ku Abah sagala kajadian anu geus tumiba ka dunungan urang teh. Lantaran kami mah teu kuat nyaritakeun sok jadi kagagas. Hate nyeri jeung perih lamun ras inget kana kajadian baheula. Samalah nepi ka mangsa ayeuna kami mah teu bisa poho sarta sok terus ingat kadunungan urang anu hade hate jeung gede kanyaahna. Ceuk Ambu Irah ngareret ka Bah Daroji anu keur diuk nyarande kana bilik. Panon kucap kicep melong kana lalangit ngadonepokeun cak-cak anu keur silih udag jeung baturna. Tapi barang ngadenge kana caritaan bojona mah si Abah gancang ngareret bari jeung rumenghap kawas anu hoream lamun kudu cacarita. Puguh kieu eta teh Ujang. Anu dicaritakeun ku si Ambu teh nya memang bener. Lamun baheula Abah jeung si Ambu boga dunungan 2 urang, adik jeung lanceuk anu sarua harade hate. Ari lanceukna anu cikal ngaranna teh Rana Wijaya. Ari adina ngaranna Jayarana. Tah, ari anu cikal mah lanceukna geus laki rabi ngawangun rumah tangga jeung saurang istri anu kacida geulisna dina mangsa harita mah. Ari katelahna eta istri teh Nyilara Ningrum. Sajabati boga rupa anu geulis sifatna oge hade pisan. Mata kaitung lengkap kabagjaan rumah tanggana teh. Reg si Abah eureun heula cacaritana. Ragamang leungeunna kana cangkir anu dieusi ku cai terus regot diinum. Ari Jakarana anu keur pogot ngabandungan kana carita si Abah barang ngadenge kana ngaran jalma anu disebut ku si Abah. Manehna jadi ngahuleng. Lantaran ngaranna asa aya kamiripan jeung ngaran manehna. Puguh bae atuh hatena jadi beuki panasaran samalah jadi timbul rupa-rupa pertanyaan. Ceuk pikirna, boa-boa anu dicaritakeun teh tayalian ti kulawargana. Abah, kumaha ari carios salajengna Bah? Hatur punten abdi teh seueur tumaros margi abdi teh terus terang janten panasaran ieu teh. Hoyong terang kana carios salajengna. Ku Abah urang caritakeun ari hayang nyaho mah. Sok sanajan moal aya gunana nya itung-itung ngaronda ngarah teu sare sore-sore. Nya Abah sok gancang teruskeun keun wae itung-itung ngaronda we atuh ieu mah. Jeung deui daripada ngomongkeun anu teu pararuguh. Jeung deui sugan jeung sugan tina ieu lalakon aya anu bisa dipulungan sasieureun sabenyeureun mepikeun piontongon. Tembal si Ambu Irah kawas anu maksa ka si Abah sangkan nyaritakeun deui lalakon baheula anu karandapan ku maranehna mangsa keur ngora. Bener Ambu. Keun atuh urang tuluykeun. Kieu Ujang saterusna mah. Nya dina hiji poe dunungan Abah teh arindit kadayeuh ka asup Abah oge harita dibawa jeung sababaraha urang pagawe. Anu geus biasa sok ngaping pikeun ngajaga keamanan salila aya di perjalanan. Nya tapi barang keur aya di satengahing jalan. Anu jauh ka ditu, jauh ka dieu tempatna teh lamun teu salah mah wewengkon Lego Kuni. Tah barang nepi ka palebah pengkolan, ngadadak kareta anu kuda ditumpakan ku dunungan Abah aya anu megat ku sababaraha urang jalma.
anu jarangkung gede barosongot budi amprotan matak pikasieun. Kumisna oge baraplang sangadulang matak sawan. Papakean sing sarua hideung, bedog panjang menipating solegreng dina cangkeng estuning matak seber. Oh, janten dunungan Abah teu dipegat rampok, bah. Jakarana harita nanya ka Bahdaroji anu keur cacarita. Lantaran hatena sabeuki panasaran, hayang geura nyaho kana sagala rupa anu kajadian. Nya rampok maranehna teh jang. Satuluyna maranehna menta sangka ninggalkeun sakabeh babawaan anu aya dina kareta kuda. Nya harita kudunungan Abah teh terus dibere duit jeung perhiasan anu kawilang loba. Kaasup barang-barang babawaan liana harita teh teu dikoretkeun. Ari anu dimaksud ngarah teu ngahalangan jeung ngarah teu ngaroga hala. Dari ku harta banda mah dunungan Abah teh jelas loba. Tapi sakitu dibere duit jeung perhiasan anu kacida lobana, eta komplotan rampok teh nolak. Lantaran anu jadi gegedugna eta rampok teh salain ti hayang harta bandana, tapi manehna oge hayang mawa bojona nyilaraning rum. Sabab cenah eta istri teh anu dipikah hayang ku manehna ti baheula, tah kitu. Pami kitu mah kacida teuing atuh jahatna eta rampok teh, bah. Nya puguh kitu jahat pisan ujang. Tah kulantaran kitu, dunungan Abah teh jadi ambek. Rek teu kitu kumaha, da moal aya atuh saurang oge anu bakal ridho masrakeun bojona anu dipika cinta ka lalaki sejen. Komo ieu mah sasatna dipenta ku jalma anu jahat. Tah anu saterusna mah gerbay atuh kajadian tarung. Nya pamustunganna dunungan Abah tiwas ditandasa ku dedengkot eta garong. Kitu deui para pagawena aya sababaraha urang anu tiwas. Oh, kitu. Tete lah maranehna teh kejem sareng telenges geuningnya Abah. Estuning kalakuana jahat teu aya pisan ras-rasan. Ceuk Jakarana terus ngahruk milu sedih kana kajadian anu tumiba kadunungan si Abah jeung Ampu Irah. Anu geus binasa ku komplotan garong. Nya bener kitu. Tapi alhamdulillah Abah salamet ngan lumayan harita teh ngalaman tatu anu kawilang parana. Tah tempo tapak bedog dina bitis jeung dina walikat nepi kayeuna oge masih keneh aya. Anu jadi saksi kajahatan maranehna. Tah sok geura ilikan bitis Abah. Bahdaroji nembongkeun bitis jeung walikatna ka Jakarana. Anu baheula kungsi ngalaman tatuparna alatan tarung jeung komplotan garong teh. Barang breh nya bae. Tapak bedog katempo masih kene jelas sok sanajan geus puluhan taun anu kaliwat, tapi tapakna mah teu leungit. Uluh leres bae geuning masih aya tapakna, bah. Meni panjang kitu. Ceuk Jakarana beri melong kana bitis si Abah sarta nyidikeun kana tapak tatuna. Nyacang tuwe atuh aya tapaknya. Lantaran harita teh bitis Abah nepi kadawang. Tapi alhamdulillah Abah mah salamet ku pangeran masih keneh ditang tayungan sarta dibere umur panjang. Teu nepi ka sanasib jeung dunungan kitu deui jeung babaturan Abah anu sejenna. Nya lamun baheula nepi ka ngalaman ajal pisah kumaha teuing hirup si Ambu jeung anak Abah. Lantaran basa kajadian harita teh leutik keneh. Walon Bahdaroji terus rumenghap narik napas panjang. Abah, salajengna kumaha arina si bojona? Tanya Jakarana beuki panasaran hayang nyaho kana nasibna nyilaraning rum. Tah ari ngeunaan bojona mah nyilaraning rum kieu eta teh. Basa harita aya kajadian tarung.
Den Rana Wijaya mere parencah ka bojona sangkan ngaloloskeun diri. Diaping kuno jadi adina Den Jayarana. Nya terus atuh ngaleos ninggalkeun pakalangan tarung. Tah tidinya Abah teh geus teu nyaho deui kumaha nasibna Nyilara Ningrum. Lantaran Abah oge harita teh keur tarung campuh samalah tuluy kapaehan teu eling di bumi alam. Ngan inget teh geus pada nulungan ku urang lembur sarta pada ngubaran. Nya geus kitu harita dianceurkeun ka imah dunungan Abah. Tah 2 poe ti harita aya sababaraha urang jalma anu daratang ka imah. Ngajajabkeun Den Jayarana anu tatuparna. Sedengkeun Nyilara Ningrum teu puguh nasibna tepi ka ayeuna teu aya bejana. Padahal harita Nyilara Ningrum teh keur kakandungan anu geus nincak kana bulan alaeun. Mitra kaum dangu, barang ngadenge kana caritaan si Abah anu netelakeun yen Nyilara Ningrum teh harita keur kakandungan. Nya puguh beungeut Jakarana ngadadak pias awakna ngageter jajantung ratug tutunggulan teu puguh rasa. Oh, janten Nyilara Ningrum teh nuju ka kandungannya bah. Jakarana giak tumanya deui lantaran hayang tambah yakin kana caritaan si Abah. Nya, samalah geus mehjeuna bulan alaeun. Matak sedih lamun inget kadinya mah. Tasya geus aya kajadian eta Abah jeung si Ambu eureun ngadunungan. Lantaran anu jadi adina Den Jayarana teneruskeun deui usahana. Tapi terus bae lunta ninggalkeun lembur ari maksudna cenah rek maluruh Nyilara Ningrum. Sabab hayang nyaho kan nasibna jeung nasib jabang bayi anu dikanjungna. Nya geus kitu Abah jeung si Ambu teh balik ka lembur. Teu ngadunungan deui nepi ka ayeuna. Tapi duit mah dibahanan kudunungan teh samalah cukup gede. Nepi ka bisa nyieun imah jeung meuli sawah. Tah kitu ujang carita Abah jeung dunungan Abah baheula teh. Tepi ka ayeuna Abah teh can panggih deui jeung Den Jayarana. Duka teuing geus balik deui ka lembur anu baheula. Duka terus pindah ka lembur sejen Abah mah teu apal. Da puguh eueuh pisan bejana. Tah kitu lalakonna teh. Si Abah harita nutup sakabeh caritana bari jeung ditungtungan ku ngarenghap narik napas. Sedengkeun Jakarana nya keur sajongjongan mah kala ngahuleng mikiran sakabeh carita anu bieu dipedar ku si Abah. Sabab rada aya kacocogan jeung carita hirupna. Tapi eta oge teu waka bisa mastikeun lantaran bisa bae anu dicaritakeun ku si Abah teh lain carita ngeunaan kulawargana. Abah, pami Juragan Rana Wijaya teh kapungkur di mana linggihna? Jakarana nanyakeun tempat padumukan Juragan Rana Wijaya. Sabab hatena jadi kataji sarta hayang nyaho kana di mana tempatna. Ari lemburna mah batu nunggal ka celahna teh. Baheula mah lembur biasa, tapi ayeuna mah geus tangtu loba-robahna. Lantaran da geus ampir aya kana 25 tahun kurang leuwih ti harita teh. Tapi kitu oge duka teuing sabab Abah oge ti harita teh can kungsi nincak deui. Jadi can apal kumaha kayaan ayeuna. Ngan sigana mah geus leuwih maju. Tapi jang, lamun ku Abah diperhatikeun caritaan si Ambu teh, tetela memang aya benernya. Lantaran teu salah, rupa jeung tantungan hidup teh betrek sarimbag jeung rupa katut dedegan dunungan Abah baheula anu ngaran Juragan Rana Wijaya. Tah kitu jang. Lamun kitu bener atuh mata kami teh teu salah titingalian. Ceuk si Ambu milu nimbrung bari ngareret ka salakina.
Teu salah ambu. Samalah aku pisan jeung titingalian Abah. Sabab ti mimiti panggih oge Abah geus apal ngan teu loba omong. Tak kitu ujang caritana teh. Matak ambu ti tadi tetelepek ka hidap teh. Sumuhun kartos atuh ambu pami kitu mah. Janten rupi abdi sarimbag sareng Juragan Rana Wijaya. Dunungan Abah kali ambu kapungkur. Tanya Jakarana lantaran hayang ngarasa yakin. Ceuk pikirna sugan jeung sugan anu ngaran Juragan Rana Wijaya teh bapana anu keur diteangan. Nya kitu pisan. Komo lamun sok direndengkeun mah bakal siga anak jeung bapa. Tapi ngaran bapa hidup mah apan Mbah Dirga. Geus tangtu mata kitu oge lain anakna. Ngan ukur sarimba gungkul, tapi hal biasa eta mah dari jalma masuk aya anu sarua rupana. Sumuhun leres ambu, pamijalmi masuk aya anu sarimbag rupina. Walon Jakarana saterusna jep-jempe. Tapi ari dina hatena mah galecok samalah menipa baliut pinuh rupa-rupa pertanyaan. Sareta jadi loba kapanasaran. Tapi teu wani kedal sabab sok sieun nyalahan. Ngan dina jero hate Jakarana geus boga hiji tujuan. Maneh narek niangan saurang jalma anu ngaran Jayarana sugan jeung sugan bae aya hubungan jeung asal usul hirupna. Jang ieu teh geus peuting. Abah mah geus tunduh cukupnya sakitu ngadongengna. Keun isukan urang tuluykeun deui. Tah peuting ieu mah ngarareb we di dieu di saung Abah. Sok sanajan tempatna ukur saaya-aya, tapi lumayan we lah tambah kacirisan. Hatur nuhun pisan Abah kana pangangkenna. Samalih tos langkung ti cekap kanggo abdi masaki oge. Hatur nuhun Abah, ambu. Wengi ieu abdi moal sapertos wengi kamari teuing katirisan di saung sawah. Walon Jakarana kacida nganuhunkeun kana kahadian Mbah Daroji jeung bojona. Sami-sami nuhun jang. Lantaran Abah oge geus ditulungan. Ambu, kumaha geus disadiakeun tempat sare keur si Ujang? Jawab Mbah Daroji sarua nganuhunkeun terus ngareret ka bojona. Atuh pugowe Abah geus disadiakeun tempat sare mah. Tah kamar anu eta da geus meunang ngabersihan. Ujang sok kaditu bisi rek sare mah. Jeung doi dagus peuting yo teh geus cukup waktuna peurem. Jawab ambu Irah bari ngareret ka Jakarana. Lantaran bisi semahna geus ngarasa tunduh kawan tukayaan teh geus maju ka peuting. Sumuhun ambu leres pisan abdi teh tos tunduh ieu teh. Sok atuh geura ka kamar Ujang. Sarua Abah oge geus sayang sare. Nya saenggeus kitu mah jung Mbah Daroji jeung ambu Irah nangtung leos arasup ka jero kamar. Nya kitu deui Jakarana sup ka kamar anu geus disadiakeun. Lantaran kayan harita wanci geus maju ka peuting. Di luareun imah geus sepi jempling taya sora jalma nu kadenge. Kawasna mah pangeus lemburna kolot budak kabeh oge geus sarare tibra. Jakarana anu harita geus asup ka kamar teu bisa buru-buru sare. Kalah terus diuk dina luhur dipan anu kasurna geus ipis. Pikirana jadi anteng manteng ka kulawarga Juragan Rana Wijaya. Anu tadi geus dicaritakeun ku si Abah jeung si Ambu. Sora jangkrik kaang cihcir jeung cari cangkas kadenge menireang di sarada di pipir imah. Samalah sakapeung sok kadenge sora bangkong anu rame kangkengkong di sisi balong. Peuting eta langit bengras taya aling-aling. Bentang-bentang baranang di awang-awang, es tuning mata kuaas. Nya saha ri Juragan Rana Wijaya teh? Wit jadi panasaran. Sabab cenah rupa jeung tangtungana teh sarimbang jeung aing lamun nurutkeun caritaan si Abah mah. Ari bojona ngaranna Laraningrum. Buah-buah indung aing. Sabab keur kakandungan basa kajadian harita teh. Jadi panasaran. Duh Gusti,
Mugi masihan jalan ka abdi supados enggal mendakan raratan indung bapa abdi. Nah saha sareng di mana ayana? Kumaha lamun seug bener juragan Rana Wijaya teh bapa aing? Sarta nyilaraning rum indung aing? Anu keur diteangan raratana? Sarta geus maot alatan dibinasa ku komplotan garong? Geus pasti aing bakal sedih lantaran jelas geus moal bisa panggih sarta moal bisa paamprok jonghok. Kitu gerentes jakarana harita. Terus Noroweco inget ka indung bapana. Ate jeung pikirna dipinuhan ku rupa-rupa pertanyaan anu can bisa kajawab. Lamun kitu mah aing kudu maluru saurang jalma anu ngaran Jayarana. Nyasugan bae atuh aya keneh tur bisa kapanggih. Lantaran anu ngaran Jayarana teh adina juragan Rana Wijaya anu ngan hiji-hijina. Susuganan geus balik deui ka lemburna. Poe isuk wae ngerek dijugjug ka ditu. Nya geus meunang kacindekan kitu mah. Goledag ngagoler reupeureuem lantaran geus mimiti karasa tunduh. Anu saterusna reup sareti bra geus teu inget deui kana nanaon. Sagala rupa anu jadi pikiranna pindah ka alam timpian. Kasugri kaum dangu. Mangsa alam peuting terus nyerelek maju. Sarta teu karasa wanci teh teu kanyahoan geus ngagayuh ka waktu subuh. Sora hayam jago kadengereang kongkorongok silih tembalan jeung baturna. Cahaya giwang kara geus mimiti sumirat di belah wetan. Rambat-rambat balebat pating kolebat tina sela-sela tatangkalan anu pating aroyag jeung pating arulang katebak ku angin isuk-isuk anu sumilir. Estuning nyerep nyecep tiis matak seger kana awak. Dina kayaan kitu. Bah Daroji jeung Ambu Irah kitu deui jakarana tiluana geus rengseng ngalaksanakeun salat subuh. Nya terus atuh ngarobrol bari jeung nyang hareupan cai kopi panas anu katempo ngebul keneh. Sedengkeun Ambu Irah keur kaprak-keprek di dapur naheur cai bari ngahaneutkeun sangu. Ujang, kumaha sare teh Cibra? Tanya si Abah ngamimitian muka carita bari nyodorkeun cai kopi ka jakarana. Alhamdulillah bah Tibra. Kan tenan meuni raos mondok teh. Nyai syukur da sarua Abah oge Cibra sare teh. Kawasna teu usik-usik acan da puguh geus sababaraha poe kurang sare. Mitra. Cageula ieu carita urang tunda heula nya. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi peratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.